Parwargi, lamun si Ayah Amir dibere hukuman 17 tahun penjara 1 juta. Tuh. Itu mah bajuna Ayah Amir. Mana? Si Aman. Oh gitu. Iya pelaku namanya. Tuh, Oh. Hey. Aduh. Si Aman naik. Kan dia. Itu. Iya. Tuh. Akhirnya kapanggih oge-nya ya jelemana. Nya bun, Ari Pangeran mah maha adil. Menipas pisan ayah diponis jelemana kaburu datang. Dah ayah mah geus curiga si Amar pelakuna. Sarua guna ge nyangka kitu. Soalna baju batik ayah anu warna toska leungit dina popoyan. Pas pisan ayah init gawe ka luar kota. Tapi dari warga mah geningan bun terpercaya meni keukeuh we nuding ka ayah. Ya bener ya warga teh meuni keukuh yen ayah anu ngagadabah si Eti. Padahal mah piraku atuh ayah kudu ngagadabah si Eti. Pan servis ti bunda ge memuaskan tiap peuting. Nya atuh ya sakitu tiap peuting oge servis guna teh terbaik jang ayah. Pokona ayah mah bersyukur pisan bunda teh satia. Kamari ge meuni marangan terus keur ayah menang musibah. Kudu kitu atuh ya. Soalna kasatiaan wanita diuji di waktu lalaki teu boga nanaon. Cik lamun kasatiaan lalaki diujina kumaha bun? Diuji di waktu awewe teu make nanaon. Bisa. Rendah. Kayak ujian. Kunaon mak di tempat-tempat yang ulang wae. Jika keur aya anu dipikiran. Nya bah, mak Eti teh asa dosa kayak Amir, geus nyangka nun teu. Sarua atuh mah ari kitu mah. Muni era bah mun papanggih jeung cemul teh. Yang geus we ke urang meta hampura. Nya bener bah, pan hade goreng ge ku basa. Nya mah ke urang kayak macemul ngan kade bejaan inai. Ameng ke barang ka dituna. Nya bah, meh teu era teuing mun aya batur mah. Nya mah sok atuh geura siap-siap makna. Nya tuh bah, mak Eti rek mandi heula. Tapi mak Eti teh bingung rek make baju nu mana, meh ka tempo geulis. Meni ribet nu mana we atuh ku Mama Eti. Meni bere nyaho atuh bah. Yeuh mah, wanita terlihat cantik bukan dari pakaian yang dia kenakan, tapi ketika dia tidak mengenakan pakaian. Beligir bah, nya tuh siap, mak Eti rek beligir. Cieun, nyase teh poe ayeuna. Nyase poe ieu mah. Lamun nyase antir neni atuh ka imah Cek Mul. Aya naon ka imah Cek Mul? Neni teh rek minta hampura ka Cek Mul jeung ka Ayah Amir. Tuh, ieu ge rek silaturahmi we atuh sakalian. Halus atuh itu mah. Meh bareng. Hayu teh ayeuna langsung yuk. Tong ayeuna atuh Ce, panas keneh. Nya ketang mending sore. Awak lintuh kieu mah sok babari ngesang. Atakna Ceim ulah dahar wae supaya begang. Gagabah cenah ni mah. Gegabah kumaha? Iim teh gendut lain karena Iim beuki dahar. Tapi Iim sok poho lamun Iim geus dahar.
Cibuk ya? Ojon. Asgar Buana Nusantara Siliwangi ngahiji. Paguyuban asli Garut Buana Nusantara anu mika cinta budaya karuhun Garut. Hebat pisan atuh Jon. Ojon rek jajan sakalian rek mayar urut jajan Karang Taruna. Boga duit gitu Jon. Ya boga atuh ce mata krek jajan oge. Sok atuh. Jon, ece tepan dagang pulsa ya nama. Talamun butuh pulsa, Ojon kagewe nya. Naon meuli pulsa oge atuh dek nelpon ka saha Ojon hari ece. Bisi we atuh Ojon rek nelpon damkar. Damkar. Nah, nelpon damkar. Bisi Ojon rek minta bantuan untuk memadamkan api cinta Ojon yang tak terbalaskan. Angger ece. Asa sepi gini mbah. Kamana mah Eti? Aya naik di jero keur gegoleran. Nya tuh ari abah teh ditain aya ka dieu teh aya naon? Engke naik, urang ka imah si aya Amir. Aya naon atuh bah di imah aya Amir teh? Nyangke naik urang babarengan ka ditu, urang minta hampura. Sakalian urang ngabadamikeun masalah si Amar. Nya karujanya manehna oge jadi di penjara. Nya naik alus nama urang asupkeun deui we ka rumah sakit jiwa. Tapi bah di mana biayana atuh bah? Nyangke we urang badamikeun jeung si aya Amir. Nya alus atuh aya kitu mah. Tapi naik, abah mah boga usulan. Kumaha lamun urang udunan kabeh warga kampung skateboard keur biaya si Amar. Nya ini sih setuju aya kitu mah, cuman teuing atuh nu lainna kumaha. Ya mudah-mudahan we atuh naik nu lain lagi satuju. Ke kumaha lamun minta bantuanna ka pemerintah? Lila atuh naik. Can birokrasi nage ribet, apal sorangan meureun. Nya oge nya bah. Tapi lain ini teh sok asa aneh nya bah. Aneh kumaha naik? Nya lamun aya nu mere bansos, pejabat teh jo ngomong kieu. Ini ada sedikit bantuan buat Bapak. Nya halus atuh naik, berarti eta pejabatnya jujur. Jujur kumaha ari Abah? Nya kan sedikit nama keur urang, kegede nama keur manehna. Buat Bapak. Kamarana negara iya. Ojon, ieu Jon rek ka imah mul. Rek naon teh macam mah? Rek nganjang we atuh Jon. Iya, sekalian silaturahmi we atuh Jon. Ari Ojon geus di mana? Oh iya guys di warung Kenur meuli kopi. Ayo atuh sekalian urang ka imah mul. Lah iya milu Ojon milu. Ngarah daerah teuing bareng jeung Ojon mah. Har, najeng era. Soalna kamari rada kangeunahna ngomong ka Ayah Amir cinta Cek Mul. Oh, teu padahal mah teu bae atuh teu nanaon. Teu bae noge nu ngahujat warga, lain aja hungkul. Nya, kuduna mah sakabeh warga minta hampura ka Cek Mul jeung ka Ayah Amir. Tah, eta halus, Ojon setuju eta mah. Aya tuh si kaburu sore ya. Tapi Ojon teh rada hoream ka imah Cek Mul teh euy. Ulah hoream atuh Jon, kan urang silaturahmi. Iya pada jauh lempangna. Ulah taluk pedah jauh, tong hoream pedah anggang. Nu jauh kudu dijujuk, nu anggang kudu digoyang, Jon. Dipeng merencet. Tah, gitu inti nama ya.
Abah ka dieu teh ngawakilan warga kampung skateboard rek menta hampura kaya Amir jeung cek mul. Tenang naon. Da eta mah geus kajadian. Tenang naon. Ya bangan pingkeun deui mah kudu taliti pilih salah sasaran. Nya cek jeung ieu teh Abah teh aya usulan. Usulan naon atuh Sarba? Kumaha lamun si Amar dibawa deui ka rumah sakit jiwa. Ya Ari Ece mah setuju sih Bah, daripada dibawa ke penjara mending dirawat di rumah sakit jiwa. Ari Bunda, duit di mana atuh? Iya ya, warga TKB geus satuju rek iuran keur biaya perawatan si Amar di rumah sakit jiwa. Eta kumaha warga-warga setuju? Setuju. Tah, ari geus satuju kitu mah wayahna meureun isukan Inai atau Ojon wayahna bawa si Amar ke rumah sakit jiwa. Si Inai lah, Kang Ojon. Nah, atuh ku Ojon Ojon keur sibuk latihan lari. lari lomba Agustusan, Jon. Lain, Mbak. Tapi lomba lari dari kejaran pinjaman online yang Bang Emo. Bang Amar, eureun heula nya. Dina teu kuat aya ngompol. Yes, alright. Si jagana di motor. Paman. Bang Amar. Hei, rek ka mana? Yo, skateboard, sakit sabodo daripada urang jadi cik paruku. Mending surah seri cengat cegil babarengan. Yo, skateboard, sakit sabodor. Suka buka bokon jangan mikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard,